si bapak meni nyorot wae ka si kana bogohin. Ece, naon Ece bisa nyanyi gitu? Si kasih mama ambil, ya bisa tuh. Percaya tuh ibu-ibu bisa nyanyi. Ya, Aku udah percaya. Ece ya pengorbanan hayang kieu teh, ya teh Hese nyebut Raden. Lain. Apukahna Bapak RW. Bapak RW tujuh Pak Aceh. Ya, kumaha? Ece lamun tiasa tanggal. Oh, itu tadi ulang ku Pak RW. Nya. Kumaha sih Pak RW teh? Tanggal 18.0 Ece ka dieu insyaallah Pak RW asa abdi mah ulah ayeuna ulah disadiakeun artos. Nah, Sadiakeun we tali rapia 2 jengkal. sebenarnya jeung tali rapia, loba tali rapia. Apaan tingali Ece mah dinyanya ge da lalaki di lain-lain oge nya tuh tingali tapi Ece mah rata. Bener bisa rata kieu Ece mah. Rata lamun lalaki ieu lamun dikitukeun aya nu ngejendol. Bener. Ece mah eueuh. Bisa rata kitu Ece kumaha eta carana? Pengorbananna luar biasa. Jadi Hayang rata kieu teh pengorbanan cangkeuna luar biasa sahabat hayang rata kieu teh si kanyu teh dikatukangkeun di kali. Pasti cek mamah ge ditalian ke tukang. Tadi lamun cangret. hayang ngompol kumaha ditarik ke tukangkeun mah? Dicangret Nu nya. ripuhna bener lamun hayang ngompol. Kumaha? Dikitu. Siga budak nu tadi gini. Lu ngasih pulpen. Bisa nyeula Cah. Siapa? Aya dasar jodoh ya, cing kurang pentesnya. Sabab bisa Ece mah nyanyi tuh fan, fans mama bungsu teh Nah, cing. eta. Kasusah geus nambah rumah tengah teh salah Kali aku make salah geuleuh. tandi mah demahi ngupahan sorangan datang pepaseyaan durian tepegat asa ulah basila Dasar jodoh kasangakeun. Sudah siga cair ka saata. Aya ngacor. Kayak naon eta? Mama bungsu mah teh jadi kaki tuh. Ada lebih mama bungsu mah. kasusah geus nambah rumah tangga teh banyak salah ngerti bani imah temahi upahan sorangan abatan pepaseyaan durian sepekan asal ulah basila Tinggal seakan ieu nutup penting ka dieu. Gamelan sintetis. Aduh, tinggal euy. Kasusah geus nambah rumah tangga teh banyak salah ngerti bani imah temahi ngupahan sorangan Sarabon ulang aja karunya sana lapang bola ka ciri. Apunten. Diri. Nah, jadi lopang sarana. Hapunten kasadayana. Aya alus deui tah. Coba mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng
Iya betul Gusti. Naon? Nanaon jeron. Kawas lain wanita ulah sok ngagoda man eta teh kokoda ka dieu minantu. Ini hayang disararuakeun we jeung Mama Bungsu. Tinu rupana ke beda tuh Mama Bungsu mah harurung hareran. Ece, iya.